Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana, ayeuna urang diajar nyusun kalimah alesan. Aya di halaman 25. Tingali contona. Dadan teu ka sakola, dadan udur. Dadan teu ka sakola kumargi udur. Berarti nu ditambahan ieu kan ditulis sadayana nya. Dadan teu ka sakola. Ieu henteu ditulis. Ditambahan kumargi udur. Nu kadua, Wawan kaberangan ka sakola. Wawan imahna jauh. Wawan kaberangan ka sakola. Ieuna dicoret diganti lantaran. Lantaran imahna jauh. Terus ayeuna tingali contona. Tingali kerjakeun anu halaman 25 na. Ibro nyeri beuteung. Ibro daharna sembarangan. Perbedaan kumargi sareng lantaran, pami kumargi mah kanggo kalimat-kalimat anu sopan. Ieu kan nyeri beuteung. Teu bahasana saker bahasa biasa ieu mah nya. Lamun lemes nama aduh patuangan. Jadi lamun anu biasa pakena lantaran, lamun anu sopan pakena kumargi. Ibro nyeri beuteung. Lantaran dahar pambarakan. Gampang ya. Yang kerjain ya sampai yang nomor 10-nya. Terus ibu bacain yang bawah. Gedong sate. Gedong sate mangrupa gedong ciri khas Jawa Barat. Ayana di kota Bandung. Diwangun tahun 1820 ku arsitek Walanda nu ngaranna J. Gerber. Biasana lamun J mah hareupeuna John nya. Teu tarang ta ieu mah J doang berarti J. Gerber. Ayeuna gedong sate dijadikeun gedong pamarentahan Provinsi Jawa Barat. Disebut gedong sate lantaran dina bagian di luhur susuhunana aya penangkal gelap atawa penangkal petir nu wangunana siga sate dicolok. Tah ieu di luhur yang pasti di antara kalian sudah pernah ya yang ngelihat gedung sate. Nah, di gedung sate ini di atasnya kenapa ditulis dinamainnya gedung sate? Karena ada kayak lambang sate di atasnya. Ternyata lambang di satenya ini bukan ujuk-ujuk dibikin aja ya satenya. Ternyata itu untuk penangkal petir. Yang tadi tugasnya sampai nomor 10 nih, halaman 25, 26 sampai yang ini aja. Dikumpulin hari ini ya, di uploadnya di Google Drive. Terus jangan lupa diganti nama dulu fotonya. Lihat deh sama kalian di Google Drive ada yang fotonya belum diganti nama. Ada JPG apa gitu, angka semua. Terus ada yang ngirim matematika ke situ. Salah alamat ya. Coba dilihat lagi teh. Ditunggu hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.